Jeruk. Duh, ieu teh kumaha carananya supaya hayang beaknya. Oh, boga babaturan kurang nih cua dedet sia. Aya CS urang, sugana berhasil. Assalamualaikum juragan. Kieu juragan. Di dia teh papanggih jeung lanceuk di dinya. Ngomong nama hayang jeruk ngan kabogaan duit. Panglalangankeun cenah. Cek didinya teh. Duit lagi kosong ya teh. Udah murah ngan 20.000 hiji. Si lancek mah gawekeun wae kirana teu boga duit banyak kirana tong mesen jeruk. Alah ya, sabaraha eta? 20, lamun ieu mah 25 rada gede ya. Ya, kepaksa we kudu ngaluarkeun ya tuh. Heeh. Boga lancek teh. Kacau pisan boga duit pesan-pesan nya geus atuh. Nuhun ya juragannya. Nuhun mangga. Tuh lumayan ya tinggal hiji deui ya sugana didinya teh aya lancekna. Biasana sak nangkring didinya Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Geningan CSD wae. Lain kieu ieu teh. Naon? Ketelatahan ku adi didinya hayang jeruk pisan. Hayang jeruk kan manehna teh teu boga duit nya cenah pangnalangankeun cenah ku lanceuk urang sugan ieu. Sabaraha ieu jeruk teh? Lain lagi jeruk-jeruk wae meni kudu ditalangan. 20.000 juragan. Boga adi teh 20.000. amis eta jeruk teh? Amis satu dimirahkeun 20.000. 20.000. Bubuhan nyaepkeun anu kanu sanes mah kada 25 wae teh. Bubuhan nyaepkeun. 20 wae teh mang. 20. Aduh. Ya tuh mang jangan salah lembarna 20 ya mang. Ya nuhun atunya. Nuhun nya. Da di dia mah keamanatan Ya. kok di didinya. Nuhun mang. Bade teras ka mana? Nya, beda tos saep ieu mah. Mohon atuh. Di kantor atuh juragan. Mohon mangga wilujeng. Tuh, geuningan ari jual dedet mah teu burung beak. Ieu we geuningan trik jeung CS mah. Tuh geneng si Ayi. Maa Lain sakirana teu boga duit mah tong nalangan duit 20.000 na ijang jajan budak. naon abi ge ieu tah sarua nang nalangan teh aa. Nukikeun Aa ka mesen ieu ku abi di talangan. ari ieu atuh kumaha? Ieu kumaha gantian atuh nya. Sarua ieu ge. Aduh si emang tukang jeruk. Bangka waras si emang ka ditu nawaran ieu cenah talangan cenah gitu. Sarua ieu ka saya oge kitu. Kumaha tuh? Kemana ini si emang na? Geus ini tuh ditu jauh. Aja di engornya. Aduh.